deui sareng abdi Eva Farida di channel Eva Farida. Dina danget ayeuna abdi bade ngabagikeun video hasil kiriman siswa-siswi nyaeta mangrupi tugas atau napi pancen mata pelajaran bahasa Sunda kelas 7. Nyaeta ngeunaan video ngeunaan dongeng si kabayan ngalanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring bade ngadongeng anu judulna Si Kabayan Ngalanangka. Hiji poe si kabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Anu kolot ngalanangka teh kabayan ceuk mitohana. Kenceling si kabayan ka kebon nyoren bedog rek ngalanangka. Barang nepi ka kebon si kabayan alak ilik kana tangkal nangka. Manggih nu kolot tur gede pisan. Terus bae diala. Barang dipanggul kacida beratna. Wah, moal kaduga yeuh mawana, pikir si kabayan. Terus nangka teh ku si kabayan dipalikeun ka walungan. Jung wae balik ti heula da geus kolot ieu. Ceuk si kabayan nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah si kabayan ditanya ku mitohana. Kabayan meunang ngalanangka teh. Komo wae menang mah, nya gede nya kolot tembal si kabayan. Mana atuh ayeuna nangkana? Ceuk mitohana. Can datang kitu, pan tadi teh dipalikeun dititah balik ti heula, tembal si kabayan. Ari maneh ku bodo-bodo teuing, moal aya nangka anu bisa balik sorangan. Ceuk mitohana bari keheuleun pisan. Wah, anu bodo manangkana. Kolot-kolot teu jalan balik, tembal si kabayan bari ngaleos. Sakitu wae dongeng ti simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sampurasun. Perkenalkan nama abdi Sairil Diksi kelas 72. Video abdi bade ngadongeng anu judulna Si Kabayan Ngalanangka. Hiji poe si kabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Anu kolot ngalanangka teh kabayan ceuk mitohana. Kenceling si kabayan ka kebon nyorin bedog rek ngalanangka. Barang nepi ka kebon si kabayan ulak ilik kana tangkal nangka. Manggih nu geus kolot tur gede pisan. Terus we diala barang dipanggul kacida beratna. Wah, moal kaduga ye mawana, pikir si kabayan. Terus we nangkana teh ku si kabayan dipalitkeun ka walungan. Jung wae balik ti heula, cik si kabayan nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah, si kabayan ditanya ku mitohana. Kabayan, meunang ngalanangka teh. Komo wae meunang teh, nya gede, nya kolot, tembal si kabayan. Mana atuh ayeuna nangkana, ceuk mitohana. Acan datang gitu, pan tadi dipalitkeun ka walungan, dititan balik ti heula, tembal si kabayan. Ari maneh ku bodo-bodo teuing, moal aya nangka bisa balik sorangan, ceuk mitohana bari keheuleun pisan. Wah, anu bodo-bodo mah nangkana kolot-kolot teu nyaho jalan balik, tembal si kabayan bari ngaleos. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nabi abdi Harunisa kelas 75. Abdi bade ngadongeng nu judulna Si Kabayan Ngalanangka. Hiji poe si kabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Nu kolot ngalanangka teh kabayan cik mitohana. Kenceling si kabayan ka kebon nyoren bedog rek ngalanangka. Barang nepi ka kebon si kabayan ulak ilik kana tangkal nangka. Manggih nu kolot tur gede pisan. Terus we diala barang dipanggul si kabayan kacida berateun. Wah, moal kaduga ye, pikir si kabayan. Terus we nangka teh ku si kabayan dipalitkeun ka walungan. Jung we balik ti heula, cik si kabayan nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah si kabayan ditanya ku mitohana, meunang ngalanangka teh kabayan.
Komowe menangnya gede nya kolot tembal si kabayan. Mana atuh ena nangkana cik mitohana. Hacan datang gitu pantati dipalikeun dititah balik ti heula tembal si kabayan. Ari mane ku bodo-bodo teuing kabayan nya aya nangka bisa balik sorangan cik mitohana bari ngaleos. Wah nu bodo mah nangkana we kolot-kolot teh nyawa jalan balik tembal si kabayan bari ngaleos. Hartu nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun simkuring bade ngadongeng anu judulna si kabayan ngalanangka. Hiji poe si kabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Nu kolot ngalanangka teh kabayan cek mitohana. Kencing si kabayan ke kebon nyoran bedog arek ngalanangka. Bareng nepi ke kebon si kabayan ulak-ilik nangan takal nangka. Manggih nu geus kolot tur gede pisan. Terus wae diala. Bareng nepi dipanggul kacida beratna. Wah, moal kaduga ya mawana, pikir si kabayan. Terus nangka teh ku si kabayan dipalikeun ka walungan. Jung wae balik teh heula da geus kolot ieu cek si kabayan nyarita ka nangka. Bareng nepi ka imah si kabayan ditanya ku mitohana. Kabayan, meunang ngalanangka teh. Komo wae meunangnya gede nya kolot tembal si kabayan. Mana atuh ayeuna nangkana? Cek mitohana. Harcan datang kitu. Panta dipalikeun dititahan balik ti heula da geus kolot ieu tembal si kabayan. Ari maneh ku bodo-bodo teuing moal aya nangka anu bisa balik sorangan. Cek mitohana bari keheuleun pisan. Wah, nu bodo mah nangkana kolot-kolot teh nyahueun jalan balik. Tembal si kabayan bari ngaleos.